A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal baiti kiram wa ila hadrati khususon Nabi Allah Hidir alaihi salam balian timalkan wa ila hadrati khususon Sultan Aulia Syaikhuna Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususon Syekh Salim bin Samir wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanah Harabanten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan Hadrat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa ila hadrati khususan Kiai Haji Ahmad Fakih wa ila ruhi khususan wa barallahu dunubahum muslim wa qur'ihim bil barakati mul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Amal ainiyatu anapun ari najis ainiyah alati ari anu najis la tazulu anu leungit ieu lati najis bidzalika ku ngumbah salah sahijina fa izalatuha mangka eta ari ngaleungitkeun najis ainiyah qoblal gusli dina memeh adus syartun eta jadi syarat fala yasihu mangka henteu sah ma'a baqaiha sarta tetepna ieu najis ainiyah al hailu latiha karena ngahalangan anak ieu najis ainiyah bainal udwi di antara anggota badan wal ma'i jeung cai adus. Wa amal mughaladatu jeung arenapan ari najis mughaladah faqasluha mangka eta ari ngubahna najis mughaladah bi ghairi tatribin kalawan teu make taneuh amahu atawa make taneuh qabla istifai nameme istifai nyumponanna asabi'u 7 kumbahan la yarfa'u eta henteu ngaleungkeun al hadasa kana hadas gede wal wudu jeung katilu sunatna adus teh wudu wa taslisin jeung kaopat sunat adus teh 3 kali 3 kali wa tahlilu jeung kalima sunatna adus teh nyuar-nyuar li sya'rin kana buuk wal asabi'i jeung kana pirang-pirang ramo leungeun jeung suku ramo leungeun jeung suku bil ma'i ku cai qabla ifadatihi dina samemeh ngaloberekeun cai wal buda'atu jeung kagenep ngamimitianana bisikin kalawan anu belah kata bisikil laimani kalawan belah katuhu
Wabil a'la badanihi jeung kalawan pangluhurna badan mugtasil anu adus. Wadalku jeung katujuh ngosok-ngosok badan. Watawajuh jeung kadalapan madep lil kiblati ka kiblat. Wa kaunuhu jeung buktina ngumbah teh bimahalin kalawan dina tempat layanaluhu anu henteu keuna kana eta tempat non rasyasun seret. Wasutru fil khalwanti jeung kasalapan make tutup aurat disepen. Waja'lu jeung kasapuluh ngajadikeun ngaremehkeun nana datin cai wasiin anu loga loba an yaminihi ti belah katuhu nasi jalma nu adus wadaikin jeung anu sempit an misarihi tina kencana si jalma adus watarkul isti'anati jeung ka-11 ninggalekeun menta tulung ila li'udrin angin upama aya udur wasadatin jeung ka-12 maca dua kalimat syahadat akhirahu dina akhirna adus wal madmadatu jeung ka-13 na kekemu heula wal istinsyaku jeung ka-14 na nging sreg cai kana irung wa huma jeung ari duanana sunatan eta sunat duanana mustaqilatani anu masing-masing duanana gerlateni anu ngalianan duanana pi wudu'i dina wudu si jalma wa wajibatani jeung wajib duanana dan Abi Hanifah munggu Abi Hanifah wa qaunun mai jeung ka-15 na ayana cai al-ghusli dipake soan eta sakulak in kafahu lamun nyukupkeun soan wa ta'ahudu jeung ka-16 ngurus sima khaini dua liang ceuli wa udunin jeung ka-17 lupat lepet jildi kulit nah nyarioskeun ayeuna nyarioskeun sunat na adus teh kamari sunat adus teh saberiji ayat 17 apal kamari tati matun nari eta hiji kasampurnaan ninganan kamari teh wa sunanuhu jeung ari pirang-pirang sunatna adus sabata asyara eta ayat 17 dia nyarioskeun sunat-sunat adus kamari nyarioskeun fardu adus rukun fardu adus beriji dua kahiji niat kedua ngaratakeun badan kucai kamari dengan prakana kamari dina niat kumaha nu poho deui teh nu menang ditelaah deui meh ingat anu penting kana YouTube kan bukan YouTube-na itu tuh ngapalkeun nah hareupan kitabna bari ngapalkeun dipana YouTube aya tak mun teu kahari teh buka YouTube aya pan pakeun deui naon ieu teh akurkeun deui kitu sarua mah nyarioskeun sunat adus kamari karek sapotong kamari dah naon cenah jengan hiji-hijina sunat-sunat dina adus teh
aya adus sunat, aya sunat-sunat adus. Pasunatan dina adus sakamari atas miatun kaiji maca bismillah. Sunat rek adus maca bismillah. Dina muqaddimah ti payun hinganan sunat. Hari dina salat mah maca bismillah teh wajib. Bismillah wajib, rek pepencitan wajib, gitu kan maca bismillah teh. Lamun rek adus mah sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun rek pepencitan mantong bismillahirrahmanirrahim rek mencit ayam. Bismillahi Allahu Akbar. Pepencitan. Cit hayam. Cit doma. Ulah mencit sorangan. Balik deg Jadi sunat adus dimimitian ku maca bismillah. Maca bismillah nate ngabgogaan hukum sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Mimiti saurnya pagawean-pagawean sunat maca bismillah mitina. Yang kedua wa ghuslul adza sawaun wa ghuslul adza jeung kadua ngumbah kokotor sunatkeun di memeh gebrusna mandi teh memeh gebrusna adus teh piceunan heula kokotor. Sawaun sarua bae cenah kana tahiran erek kokotor anu suci eta mah katahiran seperti kokotor anu suci kamanein seperti cai mani dibersihan heula rek adus teh entong langsung gebrus mani ngan niatan adus bersihlah gitunya ngalap pasunatan heula tambah kahadean tambah ganjaran. Seperti mana deui anu ngajadikeun suci eta barang geuleuh seperti ayana leho gitu. Bersihan heula ieu mah dahdir ieu. Dahdirna ge geus ngerak cenah eta na PP teh. Gitu. Kiamat sare bakatku capek teh kiamat tibeurangna barang gawe nepi ka sarena ge tibrang ngorok nepi ka ngimpi eta kiamat teh ngimpi jeung ucing teh ngimpi jeung naon nepi ka bijil mani eta kiamat eta atuh pas hudang teh boga kewajiban kudu adus tah bakat kutri bara sarena eta Ki Ahmad nepi ka naon nepi ka ngimpi jeung ngadahdir itu. Terus eta manehna teh hudang nyaring eta Ki Ahmad wajib adus eta Ki Ahmad sabab kaluar mani eta sameme adusna disunatkeun ngabersihan heula model naon bisi aya kerak dahdir gitu. Ya kerak dahdir ya dina pipi teh da garing. Payahna kudu dibersihan. Sabab bisi teh nyerepna cai kana kulit. Ieu mah da cileuh cenah ngerak cileuh dina pipir juru panon. Bersihan heula. Kamanin cara cai mani. Wa mahatin jeung leho jeung sabangsana deui kumaha cenah da ieu mah barangna ge anu najis cek tadi kudu dibersihkeun heula ngabersihkeun kokotor nah kokotor makanna tahirana anu suci sapertikeun mani jeung leho. Terus kumaha cenah jangan ya lamun nu najis ya kudu dibersihan atuh komo cenah eta nu najis mah anu suci ge kudu dikumbah heula meme adus teh. Komo deui anu najis kumaha heula
kawadin awan najisan kawadin atawa eta teh najis barang teh seperti kawadin seperti wadi wa madiin jeung sapertikeun madi bersihan heula eta nya tong langsung gebrus adus teh bersihan heula kokotor itu di badan urang nya wadalika jeung eta kitu sunat dina dusin kana najasatu eta di mana-mana bukti ida kana tin najasatu di mana-mana bukti naon najasatu najisna ghairu mughaladatun eta lain najis mughaladah kumadaya mah kantelan jeung anjing ting sarena jeung anjing ting kumaha eta penting jeung anjing guyerna gabejeur mah ini ting nembak bari nyawa anjing meureun ya mana najis mughaladah nah di mana oh di ditu ya mana najis nage najis mughaladah cenah kumaha ieu najis mughaladah hari najis mughaladah mah keukeuh kudu disertu heula idza kanat najasatu ghairul mughalladati tadi mana aya najis takut disertu heula anu bisa langsung dikumah teh ghairul mughaladatin nyaeta salian ti najis mughaladah gitu. Kopi hidung mah asa aya biasa ge saya. Oh. Wa kana hukmayatun hukmiyatan jeung bukti eta najis hukmiyah au ainiyatun jeung najis aina lakin tajuluan tetapi naleungit ya najis ainnya bigos latin waidatin kalawan ngumbah nu sagali jadi mun aya najis dina awak urang rek adus teh kudu dikumah bersihan heula kudu dibersihan heula awak urang teh nya bisi aya naon be eta tah bersihan heula kumaha cenah ya mah teh anjing nempel tah eta mah kudu disertu teu bisa sabalik kitu ya kumaha ngaleungitkeun najis mughaladah we eta mah amal ainiyatu anapun ari najis ainiyah alati ari anu latajulu anu najis alatajulu telengit ya najis bidalika kalawan ngumbah nu saiji pain jalatuha maka ari ngaleungitkeunana ainiyah eta qabla gosli dina memeh adus sartun eta jadi syarat kumaha najis ainiyah katinggali ditempo ka tempo dirasa ka rasa diameu ka ameu pait cenah kitu teh ucing rasana kumaha hah apa rasa teh ucing siap teu kumaha rasana tah kumaha ai cek irung mah haseum cenah bauna teh cek irung geus cek leta mah da can ngajaran alamot lamun menyebutkan cek leta haseum berarti ngajaran tah nya atuh meureun haseum cai ucing teh cek letah berarti geus ngalaman cek irung mah da kaangse tanya jadi disebut najis ainiyah teh najis anu katempo kaambe eta nya karasa ku letah teh minimal katempo we lah najis mah jeung kaangse gitu lah cara si udah jeung si cepot teh nyaho dikotok di toel nah gitu eta di toel nah di tah najis ainiyah mah dina ngaleungitkeunana heula najis teh memeh adus eta ngabogaan hukum jadi syarat
Saur saha? Saur Syekh Nawawi Al-Bantani dina kitab Kasifatu saja. Kan orang gaduh sumber. Katanya ketika kita wah aya najis enak katingali ya teh kotokan orang rek adus teh tapi ceun heula naon sabab jadi syarat cenah saur Syekh Nawawi. Gitu. Faizalatuha qabla gusli syartun. Faida maka ringalengit kana ainiyah najis ainiyah qoblal gusli dina memeh adus syartun eta jadi syarat. Nah ngaji teh kita jadi apal kan. Cek saja kan sumberna langsung. Ngaji kitab mah langsung sumber. Ketika ditanya kita kada orang ngaji nanya dina kitab sapina we entong gengsi. Oh iya mah kitabna ipis entong. Gitu. Justru orang kudu era teh lamun teu boga sumber nyarita tapi teu boga sumber. Ketika ditanya eta di mana eta keterangan eta? Teuing nya ge bener samarnya. Mun urang ngaji sapinah keterangan sapinah we. Lamun Google we gitu. Tentang gagayaan gitu eta we urang nu deukeut. Anu urang langsung maca ti mana tah eta sumberna. Lamun cenah cek si anu caritakeun cenah cek si anu. Cek hadis Kangjeng Rasul gitu. Eta apa hadis di Kangjeng Rasul di mana? Nah, eta nyusul eta. Hese nama. Ngaji kitab teu pernah itu entos eta ya Google gitu. Gitu Indonesia berarti gaduh sumber. Semuanya penak langsung sareng Kangjeng Rasul. Eta jadi sumberna eta syaratnya. Jadi najis ainiyah mah kudu dibersihan heula saur Syekh Nawawi bin Umar ya, Al-Bantani eta jadi syarat kudu ngabersihkeun heula najis ainiyah dina memeh adus. Kumaha cenah jangan ya urang terek adus efek teh aya tai kotok. Di urang mah tai kotok di urang mah ya nyebut hayam teh hayam ai kana taina kotok. Lamun di kulon mah dia ditu kana hayam kotok ai kana taina tai hayam. Eta gitu tah eta. Bedana gitu tah tak sop katanya nyebut sampo eta dangder deh. Jadi setiap daerah itu ragam bahasa Sunda adanya itu unikan-unikan teh. Entak sakapung sok sok naonnya lamun modern rangkeun sok inget kana jadi guru kieu bahasa teh jadi napal eta. Barat tahun adanya. Nama orang Cianjur tapi kitu nyari teh teuing da kieu cing teh lah. Nu penting mah kaharti we. Kumaha cenah aya mah ya? Najis ainiyah teh teh di kumaha heula rek adus teh? Aya tai hayam dina langsung niat adus gebrus adus tai hayamna teh teh diberesihan heula. Kumaha cenah jengan eta lamun kitu tah? Lamun maningali tina kitab Kasifatu saja damelan Syekh Nawawi masalah najis ainiyah itu jadi syarat kudu dipikeun heula syarat memeh adus teh syaratna syarat adus teh kudu mikeun heula najis ainiyah. Kumaha cenah ya mada teh nyaho itu ieu cek si jeda cenah kuring teh adus aya tai hayam langsung niat adus langsung di kumah we bari ngumah tai hayam we sekalian adus malah mun gitu pala yasihuma abaqaiha lihailu latiha bainal udwi wal ma'i itu dalilna dari ulama pala yasihu mangka henteu sah ma'abaqaiha sarta tetepna ieu ainiyah cicingna ieu najis ainiyah dina badan katanya dohir berarti tesah cenah palayasi umangkan tesah ma'abaqaiha sarta tetepna ieu najis ainiyah lihailu latiha naon sababna make tesah nah aya lihailu latiha bainal udwi wal ma'i
Karena ngahalangan itu najis ania bainal udwi di antara anggota wudu wal mai jeung cai ngahalangan. Takut dipiceun heula. Sabna najis ania mah katempo jentulna. Nah, dibersihan heula ge da meakeun saat orennya. Anak bersihan heula. Kumaha heula kokocok heula rek adus. Kudu segala dirampah heula rek adus mah bisi aya anu matak ngahalangan kana cai, kana ngahalangan cai kana badan. Wa amal mugolado teh jeung anapun ari najis mugolado. Ijaen rek adus. Aipek teh ting tas nyawa anjing, ting tas naneta ya najis mugolado napel. Dina awakna. Atau aya mah kungsi pantal jeung anjing baseuh jeung garing. Lamun garing jeung garing mah nyawa anjing ge teu nanaon asa ulah salah sajena baseuh. Aya mah cenah diletak betis uing teh je ku si head teh anjing teh ngaletak kurang rek adus aja ting kajigana teh kamar mandina teh jauh teh mode baheula nya baheula mah kamar mandi teh di luar imah baheula mah calingcing baheula tahun 80 bed itu nepi ka tengah poe teh hangit lantaran naon ngarising teh dina telak eta bener saya disolokan garing da teh barogan WC teh di tahun 2000 ka dieu 80 ka dieu tah mulai WC matak aneh lamun nu ayeuna ningali nyengcle dina jamatan. Bukan WC berarti dan hampir unggah bumi enak gaduh kamar mandi pan. Ya mah jigana teh kiamat teh ti imah ka kamar mandi teh jauh. Malum sisi leuweung meureunna di leuweung pan anjing teh sok dibutuhkeun. Si aya naonon meureun eta anjing teh ngaletak. Gitu. Kumaha cenah tah lamun kitu tah? Dan kan itu kan letahna anjing itu baseuh. Gitu. Mun ngaletak berarti napal. Sok sanajan bitis urang garing. Lamun garing jeung garing mah madai buluna cowok gitu naon garing-garing mah mun salah sajena baseuh napal komo baseuh jeung baseuh mah dengan urang baseuh anjing baseuh napal garing jeung garing mah ya mah diletak bitis rek ka kamar mandi teh rek adus teh kumaha cenah tah lamun kitu wa amal mugolado jeung anapun ari najis mugolado Pagos luha mangka eta ari ngumbahna najis mugoladoh bigori tatribin kalawan make taneuh aw ma'u atau make taneuh qoblal istifa'i sab'i dina samemeh nyumponana sab'i 7 kumbahan la yarfa'ul hadasa eta henteu ngalingetkeun qasluha ngumbah kana hadas gede. Cenah aya teh diletak anjing mah kudu dikumbah heula bahasana teh disertu. Eta bahasa sertu ting bahasa mananya? Bahasa Sunda gitu, bahasa Sunda ku 7 kali kumbahan. Disertu cenah bahasana teh. Dina KBI aya teh nya Kamus Bahasa Indonesia sertu. Sersan 1 aya ge nya. Sertu. Disertu naon cenah disertu teh? Disertu cek tentara mah sersan 1 meureun. Aya disertu cek dina bab fikih mah ngumbah najis mugolado. Kumaha ngumbah najis mugolado?
ngumbah najis mogolaldoh mah mimiti kucai sadaya kan 7 kumbahan salah sayjina kumbahan eta pake taneuh ngan kade ulah nu katujuh ku taneuh atuh moal bersih meureunnan tungtungna ku taneuh mah di tengah-tengahna eta. Nah cenah ari eta 7 kali kumbahan eta ngalihatkeun kana hadas henteu layar faul hadas layar paul hadasa layar paul eta henteu bisa ngaleungitkeun kumbahan nu 7 eta hadasa kana hadas teu bisa ngaleungitkeun. Jadi disertuan kumaha 7 kali. Kumaha can lamun di sawah we lelempangan teh naon daya taneuhan. Itu tanah ledok deh. Ada ya anu diletak ping-ping lelempangan sampai kana bitis ya teu keunan aja di sawah ge. Eta. Aing ngadangu kan Imam Malik mah disopak cenah. Di eta heula di sartu heula meh adus entong langsung adus da ka kumaha ieu ge. Teu beres kitu mah. Nu kahiji naon tadi teh? Sunat adus teh? Nu kahiji maca bismillah. Nu kadua ngumbah kokotor. Tah, kokotor. Naon tadi teh? Najis moga sartu najis aeniah dikumbah heula. Bisi aya naon nu ngahalangan dikumbah. Naon marigina kudu dikumbah? Ku sabab bisi ngahalangan kana cai datangna kana kulit. Nu katilu sunat adus teh wudu heula. Wudu heula. Kumaha wudu biasa we urang sunat. Urang rek adus aja kejebus sudah tiris teh langsung lompat deui geus eta nya. Kudu abdas heula sunat eta. Abdas heula sakumaha mistina bieu sunat wudu. Enon abdas biasa niatna niat biasa we abdas. Kumaha biasana urang abdas? Dengan niatan nawaitu raf'al hadasi. Asanatan talah badasil askori li istibahatil uslak mana? Henteu. Niat abdi wudu karena erek ngalaksanakeun adus henteu. Itu biasa we. Sunat. Manek wudu teh sunat wudu teh seueur mun rek maca Al-Qur'an. Rek maca ai rek nyabak Qur'an mah wajib lamun rek maca beda nyabak jeung maca. Ai nyabak mah antel keuna, ai maca panonongkul nu nepina. Gitu. Ai mukana kusaha teh anu mukakeun sugan eta mah. Soalna make tutunjuk nih. Asa ngahina teuing ku tutunjuk mah. Emang teu naon sabuka-buka make tutunjuk. Kan? Ai saena mah sami muka teu HP. Gitu. Da aya sunat gitu. Rek maca Quran, rek maca hadis, sunat. Kade dina Al-Quran, muka Quran ulah ngeletak ciduh. Nah, nya ulah eta. Kana Quran kana buku mah pake teuing buku mah kana Quran ulah. Ciduh itu barang geuleuh. Gitu. Muka Quran ciduhan hese can. Ulah eta nya. Ciduhan teh ciduhan heula. Mana? Itu ciduh barang geuleuh. Da karek adus teh kudu abdas heula sunat. Abdas. Seurnya pasunatan rek abdas teh maca Quran rek wah gitu. Orang dawa wudu we. Wasalisu jeung kaopatna dina urang keur adus teh sunat 3 kali. 3 lain 3 kali adus. Beres jadian deui. Lain 3 kali ngumbahan teh. Ngumbahan teh. 3 kali. Ayeuna ngumbah sirah sugan 3 kali kosokon rampan deui. Gitu. 3 kali. Sunat. Wajib nama sakali bisi teu walatra. Non walatra. Rata.
bahasa kolot baheula mah walatra 11 lain 11 bahasa kolot mah 11 lamun ayeuna mun kalender mah ayeuna nya baheula mah almanak gelas lain gelas baheula mah lumur zaman lumur zaman ti kotok di lebuhan itu bahasa ti kotok di lebuhan emang lantaran kan baheula mah tara eta ya temok ieu nya jadi mulai ti kotok teh dinatana ka tikot daripada katanya di ieu di turuban ku lembu atau tanah ngebul si katinjang datana dilap dipicen basan mun ayeuna mah temok terus ti kotok di lebuhan zaman Firaun main kaleci udah ya kene enak ge bahasa-bahasa baheula teh oke nah sunat tilu kali tina ngumah anggota adanya gebrus deui kosokan deui kumaha we mistina gitu dipapai di rampan sayana mah sadeuna teh karampaan sadeuna teh kosokan kudu nepi tonggong we hese sugan ayeuna make naon make panggosok perigi mani dikitukeun sugan tah mari olahraga gitu tang bari kekeleueuhan mani teh mani nyanyi sagala deh aduh ya kan letik saya nyanyi gitu ya kan kalau letik nanya gitu orang di kamar mana ulah kegorokan bari nyanyi bari wah mani teh bari kita joget cak ulah waktu di kamar baru kan sakit adanya bari sholawat dan membaca naon ulah kan mereka ngising gerak terus yang marobrol gerak nyanyi aja genah ulahnya temenang kita ngisi ngobrol ngeujeun can nomor sabaraha nomor kaopat sunat tilu kali entar kadusnya ada moner wudu ke tilu kali kan dina waktu wudu ke tilu kali wa tahlilu lisyari wala sabi bil mai qabla ifadati kalimakna wa tahlilu nyuar lisyari kana buuk wal asabi'i jeung kana pirang-pirang ramoleungeun bil mai ku cai qoblal ifadati dina samemeh ngaloberkeunana cai kan ngaberkeunana ieu cai kumaha nyuar teh tah dikituan tah buk teh mun panjang teh dikituan tah jadi bisa anu meulit bisa aya naon awewe dibungkeut bukakeun gitu tah sunat itu makana caikeun leungeun atuh ulah gitu we gitu tanya muga malam mun di suarana rasan beres tapi aya nu meungkeut pageuh kamari pantos dicarioskeunnya diterangkeun nu pageuh gitu teu sawi sada hese atas dikumpulkeun gitu mata kudu dikit-dikit tuh nya paling bu kan anu nalin itu pegat meureunna gitu sunat li sya'ril itu wa tahlilu jeung nyuar li sya'ri kana buukna gitu sunat kumaha cenah da buukna ge ponok rek panjang lamun nu ponok ngalap sunat lamun nu panjang di sisi lain ngalap sunat jeung kaduana bisi aya buuk anu meunang nali bisi ngahiji ku sabab naon supaya buuk teh kudu nyerep enak perlembar buuk ku kacayan teh perlembarna buuk teh katanya perlembarna buuk teh kudu kacayan mata lamun nu nali kudu aya alusna mana kacayan anu samhese teh naon cenah kitu kumaha cenah aya dina sirah teh pan buuk sirah aya buukan jadi eta silisa menika nyecep dikit hese teh naon eta mah teh nyerep ke hese gitu menyarek harus kudu disiaran heula naon tah itu disuar-suar sunat jadi keur nu rambutna pondok mah nyuar itu ngalap sunat hungkul keur nu rambut panjang mah di sisi lain ngalap sunat oge bisi aya beuk anu meunali itu eta mun istri panjang rambutna ye wah ari kita kan bae najan jiga malampir ge bukna kita rek halus ieu ngawibid keun salat sunatnya wal asabi jeung kana pirang-pirang lamoleungeun jeung ramo suku tadi kieu-kieu tah ramoleungeun teh tah mun ramo suku teh handap
karena cairkan gitu tah gitu tarik adus sunat ya digitukeun tiluhur kalau gitu tah lamun janggut panjang teh dihanap kita sunat teh tong dia gitu teh naon emang bisa wae gitunya ngan bedah naon namanya teh carana dina patulungin mah kitu carana teh jero gitu gitu ya sunat itu nyatanya karena itu kudu apik monggo adus ya bisa kacepat pisan dan adus beda jeung mandi biasa selalu ngalaksanakeun mandi wajib gitu adus mah iraha cenah eta nyuar-nyuar nabuk jeung ramuleungeun ku cai teh qobla ipadoti dina sameme ngaloberkeunana cai kana kulit same kebrus gitu sunat eta wa tawajuhu lil kiblati jeung kadalapan sunatna adus teh sunat dina adus teh sunat dina adus teh nyaeta madhep ka kiblat nyang hareup ka kiblat wa qanuhu jeung buktina adus kitu nya goslu teh dina urang keur ngalaksanakeun adus gitu kumaha cenah imah kocoran ge da biji ti belah wetan jadi nukangan wah kan bae malikeun nah nukangan kocoran gitu itu ge lamun teh aya halang kayak wa qanuhu jeung buktina guslu buktina mandi bima halin kalawan dina tempat layanalu anun teu kana eta tempat naon rosyasun ceret gitu. Dina eta tempat anu maksudna layanalu rosyasun anun teu keuna kana tempat naon teh teu ucap acret ada sok ngacret nya balik deui gitu. Jadi maksudnya ari aya halang mah mode kieu apa misi ari aya halang mah teu naon ngan tetep alus-alus nama dina aya halang na oge madep ka kiblat mode dia kan ngising ulah madep ka kiblat aya ngising mah gitu nya ngidu masalah mah orang yang hareup ngulon teh megeuna geupan teu meunang gitu kan aya ngising mah mun abdas mah oleh dia tak pacarannya hareup ka kiblat kan itu gitu. Jadi nyieun imah oge sabenerna mah itu ilmu fikih teh dianggo. Tata cara kloset kumaha, kokocoran kumaha sangkan naon sangkan sesuai. Dina sesuai jeung ilmu fikih gitu. Eta. Jadi sangkan sesuai dengan ilmu fikih gitu. Mana ya teh watawaju wasatru fi khalwatin jeung kasalapan make tutup aurat dina sepena di kamar mandi sunat eueuh sasaha ieu di imah teh penting ngimpi asep teh ti imah keneh ti kamar keneh geus dibuka baju teh lompat ke kamar mandi teh bulucun ulah teh ulah ompat teh jeung keur mani na ge ulah bulucun keur mani teh sunat ditutupan make kolor we mah lamun urang keur mani sok buligir cenah sok hese tatalaran cenah teh teh hese napana ilmu teh na kunaon teu ngarti we ngaji teh we nah berarti antarana eta dosana teh kitu nya teh mani sok buligir nah ieu poho wae eta pohoan wae geus katalar kamar teh ngan poho deui naon teh eta kumaha meureun pas wudu sok buli geus mani wudu beli ge langsung wudu meureun kitu eta eta ieu geus pohoan can kolot can naon geus pohoan kitu nya anyar ya udah keneh geus pohoan tah tempo dina wuduna kadang-kadang tos mani ya tos mani langsung wudu buligir kene ge wudu we da mani ge sabarapa ulah buligir saya mani ge ada banyak kalau salembak dipakai deui mah langsung seueuh we jadi sunat dina adus katanya
sunat dina adus naon ditutup ulah nepi ka naon ngaranna teh sok boga mani ieu lah boleh ieu wah entek joget heula rek mari teh naonan geura wajalul ina'il wasi'i wajalul jeung ka-10 nya ka-10 wajalul ngajadikeun naon teh inain wadahna cai itu wasi'in anu lega dan wadah cai dan kudu anu laluasa lamun pak mah ada orang lain mah pacar kumaha langsung tina curug teu disieukeun nya di dinya ngabimiteuna pas diasongkeunana curug an yaminihi tibelah katuhu si jalma jadi berarti bak teh orang teh harusnya pabarinya eta tigir wadaikin jeung anu sempit an yasari tina kencana si jalma anu sempit yang gampang bisa eta jadi sunatkeun jadi adus teh kudu nyaan adus teh entong asal-asalan karen mani biasa watarkul isti'anati jeung ka-11na ninggalkeun menta tulung ilali udrin anging upamana aya udur cingpang ngaruruankeun keur adus sililuruan adus jeung pamajikan pangosokankeun ulah cingpang anu wah caina ge beak ke tengah-tengah teh kudu siap ulah ganggarateun katanya ulah ganggarateun kudu pual caina oge jadi ulah minta tulung kecuali aya udur kumaha naon we di dinya mah eta urang keur adus ulah sabunna poho tinggalin eta si alan teh sabun rek adus sabun teu naon atuh ieu pang ieu teh pang manyurkeun kumaha aya udur mah anu mentaya ulah ngahaja we gawean batur minta tulung ulah wasahadatani akhirahu jeung maca jeung ka-12 na maca 2 kalimat syahadat dina akhirna adus eta 2 kalimat syahadat wal madmadatu jeung katiluna kakemu wal intisaku jeung ka kemu 14 na nging srek kana irung wahuma jeung ari kakemu jeung nging srek kana irung sunatani sunat duanana mustaqilatani anu masing-masing duanana goerulatani anu ngalianan duanana pi wudu'i dina wuduna si jalma itu mimitina eta mula sok gigi kan lamun wudu mah kitu nya lamun wudu lamun anu diterangkeun dina kitab Fathul Main wudu teh bismillah ta'ud terus maca sada terus nyusur sok gigi nyusur beda ngosok jeung nyosok gigi beda gitu kan jika pengembangan ngosok gigi awalnya tidak nyusur gitu nyusur maka siwakan sujuran nawa itu siwak sunatan lillahi ta'ala itu nyusur ngosok gigi mah hanya sebatas di kamar mandi aya cai itu tapi nyusur rek salat nyusur heula rek naon nyusur heula manya rek ganti gosok gigi rek salat gitu nyata naon yang cai kena irung ke kamu gitu wa wajibatani inda Abi Hanifah cek ya Abu Hanifah mah Imam Hanafi wajib datang yang cai jeung ke kamu teh dina adus teh aya saur dina madhab Imam Syafi'i mah nu didugikeun ku Syekh Nawawi sunat gitu ari saur Abi Hanifah mah wajib wa qanu mail gusli jeung ka-15 bokena cai dipake adus soan eta sakulak ke sakumanya eutik nya daripada kurang ning loba we gitu jadi
Apa ulah mau nyukupkeun sosa kulak gitu. Karena eta adusnya itu nyukupkeun nya mata mending kenal loba we satoran sugan. Nah. Nomor kasabaraha? Nomor ke-15, nomor ke-16. Wa ta'ahudu simahaini jeung ka-16 ngurus dual yang ceuli. Nah, dikoroweka. Anu katepina ku ramo we tong dipaksa di jero mah. Satepi-tepina ramo. Mata cek kamar dina apas ning jadi apa sih kan ieu ka dieu tepatna ka rumah. Dina abas teh. Ulah ieu mah cieuna we hunggu tukangna nepi ka dadas ge anggar teh sampurna. Walaupun eta sunat dina abas gitu. Dina adus ke sunat kitu nya kumaha we kitu tah. Eta nomor ke-16, ke-17 wa ghuduni jeung lupat lepet najil dina kulit. Lupat lepet model dina hanapeun kamari didugikeun tah hanapeun buku kieu tah. Kan hanapeun bukunya itu rapet cai teh kudu nyerep teh. Maka dina adus kudu dikorowekan gitu tah. Bari mani bari adus teh. Ya tadi dina lepat-lepet ge kumaha dina suku aya kuku teh nu napel. Untung gagabah eta. Karena ngaji mah apal, mau ngaji mah salpatin make niat gitu. Nah, lamun cai teh nyerap ka dieu. Teu beres berarti adusna. Lantaran teu kaku. Teu kaku mah. Mata kudu iya mun adus teh kitu teh. Teh handy plus adus handy plus teh dibuka. Nah, eta jadi aya